Dah kayak orang kali itu ya pegawaian di Wahaji, kuli macul. Rajin ngajakan kuli macul. Oh nya jah suganter ngajakan shopping. Rajin nih mah macul. Kemana mang? Sia ceuli teh kadang ya bieu cek wau ge. Teuing sia mah puguh ngajakan kuli macul di Wahaji di ditu. Cokot paculna. Gak, capek nuturkeun macul mah urang susun gokongan ya orang ya. Ayo jah, yang kena susun kokongan daripada macul mah capek macul mah jah. Bejakeun samung mah ka wauge. Wauge ya budak kurnyos. Baru teuing auge na geus eueuh. Tinggal di mana? Teuing sok ngagorok sing tarik. Tarik ngagorok, sing tarik. Sok. Ayo urang susun gokongan. Mantungin dudut ikutan. Hei guys, yang ngiluan kudu ngawarok kayaknya. Gak mana jadi sifat kayaknya. Mung dah kasih sifat kai mah tah si dudut teh sifat kai mah. Oh, aing sisun gokong, mana si ucing, si dudut sifat kayaknya. Oh, gitu. Sisun gokong kieu nya tah. Tapi bawa kemana gak? Teman mau purah ringkid. Emang mana si ucing purah mau barang gak? Jah, siap jah. Nah, ini si dudut sifat kaya. Mana mah irungna kieu sifat kaya mah. Gitu. Tong ngira tuh. Penamai gaya. Aduh, pakai. Cikut mang. Mungah dudut tahan cadi guruna. Hah? Jadi biksu tong? Manyala cemke biksu tong tay. Dia tuh pantas mana yang menjadi biksu tong mantu. Cadi siluman bae lah dudut mah. Siluman gagang pantolin sa teh. Siluman olok kejo mang. Mana mah? Omong yang miluan tapi jadi sifat kai mung Nggak suara dut, mana mah jadi kudara we lah. Itu berang dapur mah. Sok sah, tah kieu tah. Sok. Gak numpak gak? Siap jah. Kudana capean gak? Mamla. Mam. Terus. Ameh ageung tenagana. Pait, betai. Oh, sabar. Aduh. Kudana ngamuk gak? Hakan sakurnyos. Kemana? Barudak teh lila teuing. Karena saya teh barudak. Nya. Tahu ge si dudut galak. Oh, tah si dudut. Teu tahu buru nuturkeun, tah ngajak ulin wae. Manehna ketang wae ngajakan ulin mah. Geus lah. Hayu urang ini berang, tadi hayo we ditungguan teh lila oge. Mana da ngajakan ulin wae?